Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Patepang deui dina pangajaran basa Sunda dina materi warta bagian kedua. Dina lowongan ieu hida fokus kana diajar ngeunaan struktur jeung padika nulis warta. Namun sateuacana upami hidep teu acan ngaklik subscribe, mangga diklik heula subscribe-na, teras di like, di komen, teras di share saupami ieu video teh ageng manfaatna. Struktur jeung padikan nulis warta. Dina hiji bahasan urang bakal manggihan sababaraha bagian anu nyusun eta karangan. Jadi dina hiji karangan teh tangtosna aya bagian-bagianna. Secara umum mah aya bagian buka, aya bagian eusi sareng bagian panutup. Kitu deui dina warta. Urang ge kudu wanoh bag-bagan nu aya dina warta. Komo upama urang lamun rek nulis hiji teks warta. Nah, secara umum struktur nu perlu diperhatikeun dina nulis warta teh diantawisna anu kahiji aya tema warta. Tema warta di dieu ngaweng ku judul atanapi sok disebat headline. Anu kadua aya bagian bubuka warta anu sok disebat lead. Aya eusi warta atanapi sok disebat oge body. Aya bagian panutup atanapi bagian ending. Nah, dina warta oge urang kudu ngagunakeun basa anu sopan tur merenah. Sangkan gampang kaharti kudu ngaregepkeun warta. Nah, sabada hidep apal struktur ngeunaan teks warta, nah urang oge kudu apal padika nulis warta. Naon wae nu kedah disiapkeun teh dina nyusun warta teh. Anu kahiji, basa anu digunakeun teh kudu ngirut. Ngirut di dieu maksudna menarik. Teras bahasana singget teu kedah bertele-tele, tur bisa nyaritakeun eusi warta sacara gemleng, luyu jeung nu aya dina judul. Tah salianti eta, kekecapan nu digunakeun kudu basajan. Naon cenah basajan teh? Nah, basajan teh bahasana sederhana tur merenah. Sabab nulis warta mah kudu bisa ngahudang imajinasi anu maca. Kukituna kekecapanana oge kudu anu babari kaharti. Nah, sangkan hidep langkung paham, ieu dihandap aya contoh analisis struktur teks warta. Nah, di dieu aya nu bagian tema nyaeta judulna. Anu judulna teh Curug Orok tempat wisata nu dipikaresep ku urang daerah. Nah, terus aya bagian bubuka. Dina bagian bubuka ieu berarti kekecapan dina bagian muka teks warta. Anu eusina di dieu teh salah sahiji objek wisata anu mindeng pada ngajugjug ku masyarakat nu aya di daerah nyaeta Curug Orok. Curug Orok pernahna aya di kuleuneun Desa Cikandang, wetaneun Desa Pamulihan. Jarak ti Kecamatan Cikajang kurang leuwih kana 5 km. Sedengkeun lamun ti puseur kota Kabupaten Garut mah kurang leuwih kana 31 km. Jalan anu nuju ka Kacamatan Bungbulang. Nah, eta objek wisata teh dikokolokeun ku PT Perkebunan Nusantara anu waktu operasina teh ti tabuh 8 dugi ka tabuh 4,5 sonten. Nah, eta bagian bubuka dina warta. Lajeng aya struktur anu kadua, anu katilu ti saparantosna aya judul, aya bagian bubuka, teras aya bagian eusi. Eusina di dieu nurutkeun keterangan warga nu aya di sabudeureun eta tempat, ngaran Curug Orok teh dumasar kana hiji kisah dina taun 1868. Aya hiji awewe anu miceun orok budakna sorangan ti puncak cai anu nyurug. Tapi salianti eta aya oge pamanggih nu nyebutkeun yen Curug Orok teh dingaranan dumasar kana kaayaan eta cai anu nyurug. Eta curug teh aya dua, nu hiji gede, anu hiji deui leutik. Tah curug anu gede ngalambangkeun hiji indung, sedengkeun anu leutik ngalambangkeun anakna. Cai anu ngocor tarik di Curug Orok diwuwuh ku hawa anu tiis tur seger mere hidangan anu kalintang matak ti katajieunana pikeun warga anu datang ngajugjug ke eta tempat. Kiwari Curug Orok jadi leuwih kasohor ku golongan wisatawan domestik anu aya di daerah.
Pas anjog ka lokasi eta objek wisata, para wisatawan bakal manggihan hiji wangunan anu panjang anu sok disebut los ku urang dinya mah, sarta sok dipake ngiluan enteh. Aya oge warung-warung jeung bangku nu paranjang pikeun deureus sawatara waktu. Nah eta bagian eusina ngadadarkeun asal muasalna dinamian Curug Orok, teras kaleuwihan anu disuguhkeun ti Curug Orok didadarkeun di dinya. Anu terakhir anu kaopat bagian panutup endingna. Di sabudeureun wangun anu manjang aya pamandangan anu ngampar lega tur matak pikaresepeun. Hiji pamandangan nu narik kana ati kebon enteh nu ngeplak nambahan kawaas jeung kakelar hate. Matak pantes mun Curug Orok mangrupa hiji tempat nu pada ngajugjug ku anu rek ngadon ulin sukan-sukan bari mawa kulawargana, pikeun ngarasakeun kaendahan alam anu sakitu pikatajieunana. Nah eta analisis struktur anu aya dina warta. Janten jelas di dieu mana bagian headline-na atanapi judulna, mana bagian bubuka, teras eusi, lajeng bagian panutup. Nah, kangge diajar hidap tiasa ningali tina surat kabar, berita-berita surat kabar, lajeng ku hidap dianalisis mana bagian bubukana, mana bagian judulna, eusina katut bagian panutupna. Nah, pamungkas struktur umum dina warta teh nyaeta aya judul, bubuka, eusi jeung panutup. Lajeng deui dina nulis warta urang kudu make basa anu basajan tur ngirut paniten nu maca. Berarti ngangge bahasa anu pamisur bahasa Indonesia mah bahasana anu lugas, gampang kaharti. Talianti eta kekecapan nu digunakeun kudu bisa ngahudang imajinasi anu maca. Lantaran anu namina warta dipidangkeun dina media tinulis, tiasa video, tiasa audio. Upami ngan saukur dina tulisan berarti gambaran gamblang sacara deskripsina kedah tiasa ngahudangkeun imajinasi kanu maca. Ya, bahasana teh kedah tiasa ngahudangkeun imajinasi anu maca. Benten deui sareng warta anu dipidangkeun dina wangun audio visual sapertos berita-berita dina TV. Salianti urang ngaregepkeun kekecapan anu diucapkeun ku penyiar berita, urang oge tiasa ningali gambar-gambar kajadian nu aya di TKP. Janten tina segi imajinasina rada kirang benten sareng warta anu disuguhkeun dina koran, majalah, atanapi dina media internet. Nah, kulantaran kitu ibu miharap hidap maham pisan kana struktur teks warta ieu. Ya, sakitu anu tiasa kapidangkeun dina lawungan dinten ayeuna. Mudah-mudahan hidap ngartos upamina aya hal-hal anu kira ngartos mangga tiasa ditaroskeun dina grup kelas pembelajaran bahasa Sunda di sekolah hidap masing-masing. Hatur nuhun sakitu nu tiasa kapihatur, amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.